Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iku pasal sewiji asbabu tayamumi utawi pira-pira sabab tayamum iku salah satun telu. Fakdul ma'i sewiji sepi banyu wal marodu lan lara wal ihtiyaju lan banget butuh ilaihi maring ma liat si hayawanin muhtaramin karena dahgane hayawan kang den mulyaaken. Wairul muhtarami utawi liyane hayawan kang den mulyaaken iku sitatun 6 tariku salat sejong kang ninggal salat wazanil musanilan wong kang wadon kang jinah muhson wal murtadulan wong murtad wal kafirul harabilan kafir harabi wal kalbul akurulan asu al akur kang galak kang natoni wal hinjirulan celeng. Paslun dina ieu pasal ajengan musoni pada ngajelaskeun tentang sabab-sababna tayamum fi bainil ajzi an istimalil ma'i ngajelaskeun tentang apasna nganggo cai teu bisana hiji jalma nganggo kana cai jadi kedah tayamum. Asbabu tayamum ari sababna tayamum aya jawajuh tegasna wenangna tayamum salah satun aya tilu ahaduha faqdul ma'i. Jadi sababna tayamum dilaksanakeun tayamum aya tilu sabab. Hiji faqdul ma'i teu ayana cai. Jadi mafhumna lamun aya cai teu meunang tayamum. Iraha pisapari au pil hadori dina waktunya nyabaan atawa dina waktu hadir aya di imah aya di lemur teu ka mana-mana meunang tayamum lamun teu aya cai tegasna usum halodo. Ngan walil musafir arbatu ahwalin cenah jalma nu musafir aya di perjalanan mah aya beberapa tingkah nu kudu ditempuh sebelum melaksanakan tayamum. Di antarana kudu ngayakinkeun ada malmai haulahu, kudu ngayakinkeun teu ayana cai di sekitar manehna. Di sakurilingeun manehna ti opat jihad kulon wetan kaler kidul tegas diaprak teu aya cai. Gitu. Kakarek ngalaksanakeun tayamum di antarana. Nu kadua al maradu gering. Sausan nisau kadua teu damang anu mata ngajadikeun sabab wenangna tayamum ku ayeuna teu damang maka wenang tayamum. Wa huwa salah satu aksamin ari ayeuna gering anu mata meunangkeun tayamum marod teh terbagi kana tilu bagian heula. Al awalu kahijina yuhopa ma hubil wudu'i pauturuh dipikasieun kalawan wudu sieun naon sieun leungitna ayeuna ruh tina jasad di mana ngagunakeun cai matak semakin parah matak leungit nyawa matak entong wudu ku cai tapi ayeuna ganti wuduna ku tayamum gitu. Au pautu bin atawa sieun hilangna anggahota misal aya panyakit lamun eta kacaian dina panangan teh matak diamputasi kehilangan tangan tong ku cai ganti ku tayam au pauta manfaat tilu di atawa sieun leungit manfaatna anggahota badan pek eta mah entong ku cai tapi ku tayam misalna lamun kacaian teh matak semakin parah geus parah eta leungeun moal bisa dipake deui manfaatna teu aya hilang gitu cenanya. Nu kaduana ayyuha ziyadatal illat dipikasieun nambahan panyakit waya kasratul alami seueur nyerina. Jadi lamun kacaian matak semakin ripuh matak namahan ka nyeri maka eta mah tayamum tong ku cai gering kitu mah. Asalisu gering anu katilu nu matak meunang ngagunakeun taneuh alias tayamum teh ayyuhopa sinan yasiron dipikasieun cacad anu saeutik saperti tapakna
kaasaril judri seperti tapak penyakit cacarnya. Jadi lamun pek ayeuna dicaian teh matak aya cacat eta mah meunang tayamum. Wa sababu sali sabab katiluna al ihtiyaj ilaihi ila ma'ili ansi hayawanin mutaramin. Tegas nama butuh kana cai. Caina dipika butuh karena dahgana hayawan anu dimuliakeun. Jadi cai mah aya ngan saeutik moal matak mahi lamun dipake wudu jeung dipake nginum ku hayawan anu dimuliakeun. Naon ari hayawan anu muhtaram teh? Wa mayarumu qatluhu hayawan anu haram dibunuhna. Qala Nawawi fil idah. Gitu. Saur Imam Nawawi dina kitab idah walau wajadahu wa mutajun ilaihi li ansihi lamun manggih cai tapi eta cai dipika butuh karena dahga manehna dahga au ansiropikih atawa rencangna dahga hayang nginum au dabati atawa tutumpakanana dahga gitu atawa hayawan anu dimuliakeun tayammama eta jalma kudu tayam walam yatawado jeung teu kudu wudu sawaun pidalikal ansu piyaumi au pima badahu arek poe eta dahgana atawa sabada poe eta qabla wusuli lama ina hor samemeh lepi kana cai anu sejen. Jadi cai eta ulah dipake wudu lamun manehna dahga babaturanana tutumpakanana hayawan anu dibawa ku manehna dahga ulah dipake wudu tapi kudu tayamum. Bahkan saur ashab Imam Syafi'i asqala sabuna wa yahrumu alaihi wudu haram eta cai dipake wudu. Waya kitunya. Pi hadal hali dina tingkah seperti tadi haram wudu ku cai eta. Sabab cai eta mah dibutuhkeun keur melangsungkan keur neruskeun kahirupan sabab lamun teu nginum dahga heg teu nginum maot ka dituna hilang nyawa. Tuh liana hurmatan nafsi akidun sabab ngamuliakeun ngarumati kana awak mah itunya eta mah leuwih kuat leuwih dikukuhkeun daripada wudu ku cai itu daripada leungit nyawa mending keneh ayeuna teu wudu wuduna ganti ku tayam da taneuh mah moal seep tapi ka iraha ge usum halodo kumaha are kumaha seep taneuh aya usum di mana-mana gitu. Itu taneuh mah. Wala badla lisurbi nya. Ari nginum mah teu aya gantina naon ganti cai. Menyangkut taneuh kos cacing. Itu teh aya gantina gitu. Aya cenah dawegan, gaya aya mah cai dawegan. Ngan boro-boro da usum halodo lamun ayana di padang pasir. Walil wudu badalun ari wudu mah ya gantina. Ganti wudu tayamum cenah. Itu. Ghairul mutarami sitatun ari hayawan anu teu dimuliakeun ku agama teh sitatun aya genep hiji tariku salat jalma nu ninggalkeun salat tara salat. Oh eta mah teu kudu dimuliakeun cenah kembae lamun aya jalma tara salat hek dahga hayangan nginum tong dibere cai antep we sina leupas nyawana sina hilang nyawana. Eta teh kumaha aya ba'da amril imami tegasna sabada diparentah salat ku imam. Ku pamimpin ku pamarentah di eta daerah jeung tara salat titah salat. Teu ngawaro keneh geus titah salat oge. Wal istitabah ku imam diparentah tobat. Teu daekeun tobat we teu daekeun salat. Nah, hek dahga entong dibere cai. Cai mah pake wud komae si eta dahgaeun oge da hirupna ge teu guna jelema tara salat mah. Bahkan lain teu guna deui ngaruksak nu tara salat mah. Itu as-salatu imaduddin pamana qama faqad aqamadin wa man taraka faqad hadamadin. Jalma nu tara salat mah ngaruntuhkeun kana agama, ngancurkeun. Gitu. Jadi tong dimuliakeun hiji wazanil muhsani nu kadona nu jalma anu sok jinah muhson. Gitu. Jinah muhson teh nyaeta lalaki atau awewe anu geus pernah ngasaan kana wati anu
sohehnya wa wujudul watipi nikahin soheh cenah wa syaratul ihsan syaratna muhson teh arbaatun ay arbon ay 5 al bulug wal aqlu wal huriyah nyata baleg berakal merdeka wujudul watipi nikahin soheh ayahna wati pernah ngawati dina nikah anu sah itu cek aturan agama. Nah eta nu jinah muhson entong diberi cai mah pake wudu lamun dahaga. Nu katiluna jalma nu murtad man qatami man setelah kul Islam akan cenaya 2 jalma nu murtad lamun pek ayeuna dahaga tong diberi cai mah pake wudu atawa bikeun kanu hayawan nu dimuliakeun nya aya doma aya nginum bikeun ka doma tong dibikeun ka jalma nu tara salat eta nu jinah muhson gitu. Aya doa cenah dina sara qala mudabi faidat min doa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dina doana sahabat Ibnu Mas'ud Allahumma inni as'aluka imanan la yartadu wa iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati'u wa murafaqatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jananil khuldi eta doana cenah. Doa ngajauhkeun ayeuna tina murtad teh kaluar tina agama Islam. Allahumma ya Allah inni Gusti ini sanyana abdi as'aluka nyuhunkeun abdi ka Gusti imanan kana iman layar tadu iman anu teu pegat iman anu teu ditolak wana iman jeung kana nikmat lain padu anu henteu eureun-eureun wa qurratain jeung kabukahan anu teu pegat-pegat wa murafaqatan nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung ayeuna nyuhunkeun Gusti abdi hayang bebarengan jeung Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ala janani dina pangluhur-luhurna surga khuld ya surga khuld teh surga nu langgeng ngaran surga wa rabiuha nu kaopatna kafir harobi wa waladila salamahum ma'al muslimin kafir harobi teh nu teu pantas dihijikeun jeung jalma jeung golongan orang-orang Islam nu merangan ke orang Islam rek kumaha bersatu atuh ari ayeuna merangan ka Islam musuhna Islam wal kalbulang kuru anjing anu galak nu sok ngigel anjing gila gitu ay aljari nu natuan nu sok ngigel ari anjing kabagi 3 can akur aya anu akur anjing teh akur teh nyata nu bager gitu anu teu galak lah nu galaknya anjing akur teh makna dina basar mah bedanya anu sok natuan anu sok ngegel la hilafa fi adami tiromihi eta mah teu aya perebutan pendapat teh perbedaan pendapat dina pada ulah dimuliakeunana wa nu dibakot lu bahkan disunatkeun ngabunuhna ge anjing kitu mah wa ma fihi nafun min istiadin aw harasatin jeung nu kadua anjing anu aya manfaatna sok dipake moro sok dipake satpam imah tah eta mah la hilafa fi tirami teh perbedaan pendapat dina haramna dia dina mulyana kudu dimuliakeun eta mah tong dipaehan gitu nu sok ngajaga imam gitu wa hurmatu qatlihi jeung haram dibunuhna deui nu katilu amalana mapihi wala dorot teu aya manfaatna teu aya madorotna seperti mana seperti kalbus sauk anjing pasar nu sok ayeuna letak-letak di jarian eta mah wa adalah hilafa fi tiramihi wa hurmati mana bieu teh wa mutamadun fi anau muhtaramun payahrumu qatlu cek imam pendapat kaul mutamad Imam Romli mah annahu muhtaramun eta kudu dimuliakeun jeung haram dibunuhna gitu nu di pasar teh ulah dipaehan eta mah da teu ngaruksak nu kagenepna hinjir wa hayawanun hobis nu kagenepna hewan hinjir teh babi nu sok ngalaan cacing nugaran sampe tangkal kalapa cau pare diidek ngaruksak kapan hayawanun hobis hayawan anu menjijikan ya
Wa yuqalu innahu haramun ala lisani kulli nabiyyin, haram disebut nage kulisan setiap para nabi, haram nyebutkeun kana hinjir teh. Haramun ala lisani kulli nabiyyin wa sunnatul sunat dipaehanana asawan kana akuron amla arek ayeuna galak gitu babi nana teh amla atawa bager sok dipiara geuningnya di Papua Sulawesi dipiara alal mu'tamad cek kaul mu'tamad gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.